Assalamualaikum warga sadayana, Wilujeng Sumping di program Kuliner Kiwari sareng abdi Muhammad Gojak Fadli. Dinten ieu urang bade ngulik hiji tempat kuliner di Kota Bandung anu utamina tuh kangge para pecinta kulineran gitu, amis jeung donat kreatif anu rasa-rasana teh unik gitu. Jeung ieu tuh jadi daya tarik untuk para pecinta kuliner di Bandung. Nah, kumaha soal rasa sareng kenyamanan di tempat makan ieu langsung orang pasikeun kana nu aya di lapangan. Wilujeng sonten sadayana simkuring dia. Di dieu simkuring bade ngareview dahareun anu zaman ayeuna nu aya di saparua Bandung. Nyaeta Sanas Donat. Langsung wae ka wawancarana ku rekan abdi. Punten can ieu abdi hoyong naros nami AA heula. Namaku Sandi. Oke. AA atos icalan Osanas Donat ieu ti iraha di saperlu ieu. Dari bulan November 2024. Kasulitan AA sapados icalan ieu teh di saparua naon wae sih? Kalau kesulitan mungkin di beres-beresnya aja. Terus kalau kesulitan yang sangat dirasain sekarang ya, itu lebih ke cuaca sih. Jadi cuacanya bener-bener selalu cuaca buruk, jadi bikin jualan tuh kurang lah penghasilannya. Karena kan kalau hujan juga orang nggak ada yang lewat. Jadi kalau nggak ada yang lewat ya pasti nggak ada penjualan juga kan. Jadi nggak ada pengunjung di sini. Gitunya. Lamun menu nu paling laku di Osanas Donat ieu nu mana? Kalau menu makanan kita ada di cookies bumi yang rasa coklat. Tapi kalau di minuman, di kopinya kita di kopi susu. Kalau non kopi kita ada di matcha. Itu yang paling biasa. Iya. Awalna teh icalana atos nami di dieu atanapi tempat anu sanes. Ini yang pertama. Sekarang baru buka lagi yang kedua, ada di food court di Unpar. Iya. Ini yang pertama buka di sini. Mohon cekap sakitu wae wawancara ti abdi, hatur nuhun pisan ya. Sama-sama. Cekap sakitu ti arurang. Saterasna urang serahkeun deui ka studio.